Teh, aku udah CO ya. Sehat selalu teteh. Tur nuhun pisan teteh Sarah 06 atos keresa CO di toko abi. Tah kamari teteh CO ieu nya mangkok anu 10.000 genep. Meni asa bunga da alhamdulillah aya nu CO ge kanggo abi mah. Sabab pan abi mah afiliat pemula dina TikTok ieu teh da geuninganan. Dina TikTok mah mesing FYP oge video urang. Moal tiasa janten acis kecuali urangna janten afiliat. Deuih janten afiliat oge upami aya nu meser. Teu aya nu meser pisan mah tetep we moal gaduh penghasilan nya baraya. Punten we abi teh nyobian ngiringan afiliat sugan we atuh dina TikTok teh gaduh penghasilan. Matak ieu tos aya anu CO sababaraha urang teh menikot bunga kanggo abi mah. Da janten afiliat ge abi mah teu gaduh modalna geuninganan. Mung tiasa mempromosikeun anu murah-murah anu kajangkau ku abi keneh. Matak baraya sok atuh tulungan abi nya balanja teh di toko abi. Etang-etang atunya berbagi rejeki we kanggo abi atuh. Da pami icalana anu murah mah abi ge kur kenging komisi ge saalit. Matak buruhnana teh digunuk-gunuk we dugikeun ka engke tiasa ditarik. Pokona mah hatur nuhun pisan kanu atos CO di toko abi sing berkah barokahnya. Da insyaallah barang anu ku abi disimpena keranjang abi teh barang anu sae. Abi ge milarian anu seueur pisan ulasanana sareng anu sae ulasanana teh teu sembarangan. Jadi soknya baraya hayu geura CO di toko abi. Cek keranjang kuning anu aya di handap ieu nya baraya.